begitu orang daftar menang 1 tahun maut boro-boro 13 tahun 1 tahun maut kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji baik Masya Allah lamun kiamat 1000 tahun deh 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deh kaharep berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkan di kubur Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji kagetnya lagi jak kula macan munggah haji tetap cek malaikat itu tulisannya 2000 kulanan can munggah haji lalu ngomong sak bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nyana maut ganjaranna gede Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal urang kuari keur ngabahas tentang riddah murtad eta qat'ul Islam megatkeun Islam keluar tina Islam kutilu rupa hiji biniyatin kuniat kufur na'udzubillah min nomor kedua qauli kufrin ku ucapan kufur ucapan mengarah kana kufur ucapan kufur ieu digolahan sawaun golahu istihzaan au inadan au i'tiko dan sekaligus dibagi ucapan anu ngajadikeun kufur kabagi tilu nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun nomor kedua inadan angas teu percaya nomor katilu i'tiqada pertekadan ucapan mengarah kana tekad jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila hirup di dunia lantaran desinga gilek karena ucapan nu ngaluarkeun urang tina kaislaman na'udzubillah min dzalik wa min dzalik nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyonkeun nah ieu kaluar tina kaislaman lamun ku urang dicuk-cuk heula nu kamari bahasana bahasa ilmu mantiq qat'ul Islam biniyatin qat'u teh cek ahli mantiq mah ngaranna jinis teh kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa nu teu mondok mondes hese atuh hese geus gotu ngaranna jinis kos hayawan mun urang ngaji mantek
eta hayawan eta ngaranna jinis kulyun maqulun mahmulun ala katsirin bil haqaiq fi jawabi ma huwa mukhtalifin beda-beda ma huwal insan hayawanun jawabna ma huwal jamus kebo jamus teh hayawanun ma huwal faras hayawanun ma huwal bagor hayawanun geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan hewan eta hewan ngaranna jinis ngaji teh lamun can datang kadinya can jadi santri can kakaraksa santrian jauh ke tau ngaji kos gitu aja. Nah ieu ge sarua qat'u eta jinis murung kana qat'ul Islam jeung liana Islam eta ngaranna fasal jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad geus kulantaran Islam fasal ngaluarkeun qat'u ghairil Islam megatkeun lain Islam mah henteu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat mah lain Islam ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad henteu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam. Sanajan teu salat tetep ka surga bae. Ya biasa di kulu baheula sakedeung. Ngan Islam mah pokona baheula tuh. Jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad henteu. Mantak ambalayah bae teu salat. Kalau mun urang nu ladeuleug guari di pamarentahan ambalayah nu teu salat. Urang deuleu di palemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat. Di pamarentah jeung nu dagang mah pantes teu salat ge emang pinarakaeun nya mah. Ieu di lembur ngurusan nagara teu urusan pausahaan teu sarua teu salat deui. Tong parah jasa tah mah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam teu murtad henteu kecuali lamun ditanyaki kunaon sia teu salat lah salat teuing jag-jajan nu salat ge karitu keneh bae aing teu salat izaid salat jacak aing mah bagusan aing sok ta jelema talamunnya ngomongkeun kos kitu istihza kana salat ngomongna istihza aing teh salat ki Zaid salat tapi jacak aing mah naon hartina salat ki Zaid bagusan aing ka kos kitu mah teu kudu salat tah nyaritakeun teu kudu salat istihza kana salat murtad ngade tah beda tuh setik tuh lamun teu salat ba teu murtad geus teu salat saya kunaon teu salat ente bae tuh maksudnya ngelawan sian teu salat ji atuh urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat masing-masing mah ibadah ieu teu masalah artinya teu masalah teu murtad tapi lamun kieu mah ngomong sia salat bae aing teu salat bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat cacak aing mah bagusan nu teu salat aing mah tilok maling sia mah salat maling bae cak aing mah teh naon artina salat salat bae ge horenganan maling aing mah teu perlu salat tah eta ngaistiza kana salat murtad kana salat mah ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah ye lamun kana balikna lain istiza teh teu salat bae sia kita kusaha sia salat
Aing menulis ya salat kos kitu bae. Salat terus main gapleh terus. Atuh bandingan aing mah teu salat main gapleh terus. Bow. Parahan saha tah sih? Masyaallah. Kuari teu puasa mah kan ibadah. Ibadah puasa mah lain megatkeun Islam. Ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate. Kuari mah megatkeun puasa. Lain megatkeun Islam lah sia percaya bahwa puasa teh wajib, percaya tuh aing mah. Pan sia teu puasa, ya urusan teu puasa mah teh mah lain deui. Kunaon tuh? Henteu teh mah aing mah henteu bae pokona. Pokona aing mah henteu bae soal puasa mah. Pan lain sia mun gering meureun urusan aing teh mah. Urusan aing nekadkeun bahwa puasa wajib, aing nekadkeun aing ngaji sarua bae. Sia ngaji di Cilongok aing ngaji. Sia di jero majelis aing mah di tukang ngodok. Beda posisi doang. Atuh masalah. Ngan aing mah teu puasa, urusan aing teh mah. Tah eta nyana teu puasa, teu pegat Islam tetep di akhirat ka surga bae. Ka surga bae tetep nyana masalah. Teu salat asal ulah pegat Islam, surga. Teu puasa asal ulah pegat Islam, surga. Mantak lobalah di urang nu teu puasa. Nu teu puasa loba lah ya di urang. Di Indonesia mah among lain negara Islam. Eueuh undang-undang di urang menutup puasa ditangkep. Eueuh undang-undang nutup puasa ku urang diamankeun. Eueuh malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing, tidak usah di RU-RU non itu RU. Geus ulah dihaharuan geus. Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja. Bukan karena nyanana teu puasa. Jeung teu neuleum mayoritas. Asa teh akur bae padahal minoritas. Kristen di negara orang minoritas, Yahudi atau Katolik minoritas. Tapi minoritas ia hampir ngalahkeun mayoritas. Hampir ngalahkeun mayoritas. Mantak isi nu salah pamarentah apa urang. Urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas. Mun kula jadi DPR-na dijieun ku kula undang-undang. DPR teh nyaho naon atuh. Jadi sarua bae demokrasi ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas. Tah ieu kumaha ieu. Geus we koski sabodoh geus teh mah ieu urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza. Geus model heula nu tadi lamun kaluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad, teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad, teu munggah haji. Awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji atuh teu kaluar tina Islam tah aja ibadah. Da kaluar teu kufur nu kos kitu mah. Ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil teu puasa kitu keneh munggah haji ngan tarohi munggah haji mah tetep nasehatan kurang ieu keur carita di Indonesia mah masyaallah henteu dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028. Coba ge kuari. Jadi lamun kuari kitu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun? Berapa? 13 tahun kara ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13 ente kudu ragang ti kapal tama kubur geus
iya keur carita tetep daftar mau daftar bae ulah kieu lah cenah kiai dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula mah geus moal munggah haji ji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur tate sing hade kewajiban haji naku sebab terdaftar awas di akhirat bakal ditanya Zaid ulan sia kuari waktu di dunia kuliah teu munggah haji abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13 12 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kulantaran henteu sejak daftar sakitu dang nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ke sorga mesti ka neraka heula can gugur tete kata kelipanan tapi lawan Zaid ulan bara umur 70 waktu maot abdi ieu 75 munggah haji henteu Gusti maha uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo kulantaran pamarentahna ngambai abdi manggeus rindu jasa ka Baitullah hayang munggah haji tapi ternyata Gusti sataun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah wah sia aju sambarangan sabodo Gusti tamah abdi geus sejade ka Mekah abdi nungguan 13 tahun na ieu abdi rindu jasa Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tamah urusanna depag panggil depag jeung bupati-bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia aya kunaon ieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag saha depagna panggil wah ini dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi saha provinsi gubernurna panggil atut oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti Gur Rano Karno panggil Rano Karno oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil panabdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusan nanyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi Masya Allah marukan kumaha tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan
Abi butuh jangan bangun negara tina anak neta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia mungkin 300.000 manusia 500.000 manusia 1 juta manusia nunggu saurangna 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna ta eta teh aku sia dikamanakeun lah Gusti geus ulah ditanya abi makan nerakakeun we Gusti amal bisa dek kuku wage beres engke ujianna di akhirat mah di sidang moal aya nu kaliwat hiji-hiji atan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan masyaallah dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa'azan nabiyin naqa fa wasatna bihi jama'inal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta masyaallah sakedeung hirup di alam dunia keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir tetap munggah haji daftar bae malah nu hebat mah begitu orang daftar menang 1 tahun maot boro-boro 13 tahun 1 tahun maot kubur eta unggal tahun roh urang milu munggah haji sampai kiamat terus munggah haji bae masyaallah lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkeun di kubur masyaallah ganjaran munggah haji nanyana berat jasa lantaran 2000 kali munggah haji kaget nya lagi jak kula mah can munggah haji tetap cek malaikat ieu tulisanna 2000 kulana can munggah haji loba omong sia bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik deui ga imah nah kiai cenah mending balik deui bae sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai tetep balik bae ya jadi tetap bayar daftar urusan kadituna urusan Allah urang nyaho tambah kaditu mah saha nu nyaho deui kakawasan Allah urang daftar nungguan 13 tahun urang waduh cak urang kebal amat urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui ngadadak kayak angin topan pas ka Baitullah blek kakawasan Allah dulu kumaha tuh ngan aju teh hudang deui ya Allah teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala sing hade tah besing kaya urang di lembur sia teu salatnya murtad sia ulah geus nyaho urang kuari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atawa ngarumpak larangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad
tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduana ka sorga. Masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman iya Islaman geus beres ka sorga bae geus pokona mah ngan ya tetep disate heula sate sesuai jeung kitu dorakana aya dosa nah tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranana buh ngecekna ge pohara jasa bau pohara jasa digusak digesek wih datang ke hampir soek beres dikeprak-keprak langsung poe ngumbluk istri ka geus rapi karak diasupkeun ka lamari. Gitu kene urang tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair tah kemudian atuh aya nama gitu maling aya kabair kene bae tah dikecek-kecek ku malaikat eta sakumaha urang mun aya geutahan bae geus kecek malaikat fase amat sih budak potong-potongkeun bae kitu ku aing Allah karim angke karak geus beres bersih diasupkeun ka haud Kangjeng karak diasupkeun ka surga nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embung nyana ge sebabnya hiji jeung nu bersih urang deuk beberangkatan teu mandi bae urang embung batur geus make baju kameja putih make jas geus rapi urang deuk diajak kana mobil kijang anu anyar teh urang-urang hees cilihan keneh embung sakitu ge karaguda es dah ya geus naik bae embung aing pokona mah mun daek sia nungguan urang aing mandi embung aing mah kajian kumaha ge geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah cileuh ulat alet segala leho cule segala embung aing tah boga borok mah tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris teu mandi masalah gegeraan siapa mandi ente oh iya mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna tuh beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza nah ye murtad kos kitu lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon teu kudu seberat teu kudu munggah haji ja Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia baju fana heula ongkoh di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng ku cinta-cintana ka Allah sehingga eueuh nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majzub nyana teh eta majzub ngan majzub teh aya nu terkendali aya nu henteu
Madzub teh kos jelema mabok arak, jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri. Mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana. Naon gitu nahan, ngacon teu, pikiranna biasa, da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok. Aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri. Surga sekarang. Bidadari sini. Bukan mabok bir seperti. Geus lain slok ini peti mah geus tah. Terus bau awakna ge. Cek jangan saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Keur cicing di hareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh. Eta nu mabok ngomong situ. Ngabudah ngaco teh eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub gesarua ka Allah, bakating ku cinta ka Allah, maka ngomong ngaco seperti saha nu ngaco di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh ya. Mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Alaj. Nyana ngomong aku mah, nyana ngomong anal hak kuring Allah. Kusebab geus cinta jasa ka Allah, geus eueuh deuna naon Allah bae. Neule gunung Allah, neule langit Allah, neule jelema Allah, neule tangkal kayu Allah, tungtungna anal hak. Berarti eta mah ittihad, ittihad teh nunggal. Nunggal teh ngahiji diri jeung Allah. Diri urang mah pan maha hadis, Allah makan maha qadim. Mual bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim, tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul. Allah aya di awak aing hulul ngaranna. Ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian, ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka. Zikir mah zikir bae tapi ka neraka. Nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikir haheho haheho sing hade kos gitu. Lantaran naon? Lantaran kan itu nak besi hanas dikir tapi kan neraka. Sebab naon? Aya hulul. Hulul teh Allah di awak urang, berarti kan Allah cicing di dieu. Berarti Allah boga tempat atuh kos kitu mah. Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis. Atau ittihad itu diucapkeun. Allah mah teu meunang diittihadkeun, teu meunang dihululkeun. Ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad teh mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal hak kuring Allah mentok ditangkap baheula ku ulama-ulama. Pembahasan tentang al-halal di Baghdad berbagai ulama tarurun nah ieu diputus ku beberapa ulama. Akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi, Abu Amrin Junaidil Fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta rajana Raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mau tetep bae dibunuh ge seuri bae anal hak begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali. Beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bae geus pokona teu harti ku urang jelema kaedanan ka awewe. Aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat teh makan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikat na miliknya na geus teu kaharti ku urang. Aju ngomong lagi angin sampaikan salamku abah eta ngomong jeung angin burungana saja teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh nah eta teh geus naon kitu menyatu dirina jeung dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin. Boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan di hareupeun kolot los baheula mah di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh isin baheula mah
tapi kuari mah bebene dibawa ka imah kolot ka boga urang teh urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolot nage nanya eta sa ka boga aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana sia jeung anakna geus garoblok kabeh nah ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda ari maksum terjaga mual mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya mual maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz teh sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana nah terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 wah tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz moal aya atawa wali zina moal aya wali judi moal aya wali mabok moal aya wali maling moal aya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bae biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jan teu nyaho beusi aya lulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sehingga ada zombie bisa aya kiai urang nonton orkes boleh dikukumakeun talian teh habek cirina nu madzub jeung nu lain madzub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cok di orkes waduh biduana ge geulis beuh ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beuh sagala jaritakeun bor sagala naon muter cek eta mah lain wali tampili ngabek wali malah mentas nonton orkes ya. Sentas nonton orkes. Orkes di mana? Cekan. Ai tadi diharap di mana? Apa diharap tadi leukeun biduan? Biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu bae geus. Namun ditanya, "Kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorban habeg cekek habek. Beda lirikanana wali mangis lain deui beka yahoana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang nah nu mentek mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji kuper teh ku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza
istihza teh hartina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad. Si agama naon? Aing Islam. Pangeran sia? Pangeran aing mah atuh. Lah sih sok nanyakeun pangeran. Lain, sia percaya teh bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi. Katut teh henteu aing mah teu percaya. Aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah. Nangieun satu. Ieu mah petet jajadian. Ambo kos buah daging bae. Ini rombongan Darwin teh ya, orang Yahudi. Teh ya, nama menyatakan bumi, langit, dunia lain nangieun Allah. Ieu mah jajadian jeung manusia, ge manusia asalna lain ti Adam, nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy, tas buruy ngabentuk kaluhur, aya nu jadi bangkong, aya nu jadi monyet sebab buntutan kan buruy teh ya. Jadi berarti ke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tak buruy teh nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede. Nah, monyet ya, monyet. Gedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggih buruy sing hade ieu adalah keturunan urang. Tolol eta Darwin mah. Takos gitulah batur anu boga keyakinan. Atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae. Geus aya jelema nganapikeun Allah, teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi, murtad. Nyana ngomong kos kitu. Teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu. Mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun na'udzubillah min dzalik. Lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kadak percaya. Tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad. Ngomong kos kitu teh istihza berarti eta. Nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanes sakieu capek lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman ih masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahul qiblata huna lam usalli ilaiha. Saya salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah, bener. Cacak lamun Baitullah lain di Mekah, misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad eta kos kitu. Eta kos kitu ngomong ban eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah, bagus. Lamun Baitullah na di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu ye lain di Mekah aing mah moal salat aing mah eta kos kitu teh murtad eta istihza eta kos kitu ulah masyaallah lawi taqaddallahu fulanan nabiyyan lam usadiku andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah aing mah moal percaya saeutik-eutik acan murtad mentek sing hade teh bahasa-bahasa urang. Andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah, andai kata Zaid dijadikeun nabi, teh aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta. Istihza kana kanabianana ulah. Cek kata di lamun baik lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah, di dia aing mah salat, murtad. Lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sing hade. Bahasa-bahasa orang, masya Allah. Yelah bahasa orang sih ade. Aisyah Nabi siasa, Nabi aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin? Aing sebenarnya mah nyaho jin, nyaho manusia aing mah teh nyaho murtad kos kitu tah. Murtad ngomong kos kitu
sih ada eta. Ya matinya bukan mah percaya bahwa Nabi Muhammad eta utusan Allah. Ngan aing nanti nyaho jelema nyaho jin. Berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kangjeng Nabi. Mantak urang begitu balik pangheulana, urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah ngajahokeun jeung Kangjeng Nabi. Saha Nabi urang? Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana dilahirkan? Di Mekah. Terus ngali ke mana? Ke Madinah. Maot di mana? Di Madinah. Tak kudu nganyahokeun kos kitu. Engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan karena percaya. Tah eta mata ke kudu tiheula. Sangara nabi? Kangjeng Nabi Muhammad. Komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah. Wah, ai santri mah geus nyaho jasa teu kudu diceritakeun. Sebab unggal malam Jumat. Wabadu faqul wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib asma syabatu an yumayat kusul saniyah ibnu Hashim wa asma Abdul Manaf wa asma Mughiratul lazim tamani tu qali atuh teh jadi lalap santri mah pas itu malam Jumat apa saya diperhatikan oh ini anu ibi geus kajahoan tah mah ibi Malik bin Madi mun teu naon eta naon nyaho inget nyaho atuh geus kalau Jumat bawa badu geus ditalar teh ku santri mah mentek urang muludan baca eta abe urang tenget ibni Hashim wa ismuhu Amr bin Abd Manaf wa ismuhu al-Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li ulya terus datang geus jadi geuna ibni oh nyaho geus pokona mah Kangjeng Nabi sia saha ngaranna Muhammad di mana lahir Mekah kemudian ngali ke Madinah, maut di Madinah, beres, selamat surga, guys. Enggak segitu, man. Ya, lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi, siap percaya teu? Moal aing mah murtad, ulah kitu. Atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya. Gua ari mah teu diangkat jadi nabi, aing teu percaya. Andai Allah ngangkat jadi nabi, ya andai kata Allah ngangkat jadi nabi, siap percaya tuh. Ngan moal aya deui. Ngan lamun diangkat atau percaya ngan moal aya deui sebab cak Kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin kaula adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin ngan andai kata ieu mah andai kata saya diangkat jadi nabi siapa percaya tuh ya Allah maha kawasa ngan moal aya terus bolak-balik dibalukkeun atuh geus kos kitu bae Masya Allah karim si gade bahasa ucap kurang saja ya Allah aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad atawa urang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi jauh cara urang Denmark kamari murtad atawa urang nyaritakeun tentang kekurangan Kangjeng Nabi ihtikor urang ngahinakeun murtad atau orang ngahinakeun kangaran Allah murtad. Wah, loba jasa. Lah budak cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil alil azim cenah kadituna sok kuat ja aing lapar bae. Eta murtad tah ngomong kitu tah. Sing ada eta mah di. Aing tahajud mah ja tahajud ja susah bae. Mau syahadat sia. Loba mangkeun eta kos kitu. Nah, mulai tikwari ulah terulang deui sia tah. Mantak sia deui tah. Loh, budak tahajud terus, duha terus, jadagang morosot bae. Dia tuh naon hubunganana dagang jeung eta jeung tahajud tuh lain deui teh. Lain deui da eta kos kitu lamun istihza kecilaka. Lah aing maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sakieu bakal kuat. Aing dibaca la haula wala aing lapar terus bae teu nguatkeun la haula wala quwata illa billah mah teu nguatkeun kana nanaon teh nanaonan tah mah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah istihza ngaranna eta nu kos kitu murtad lamun istihza pas tadi tahajud bae aing maca sholawat terus bae ka Kangjeng Nabi jahoreng kahirupan aing susah bae nanaonan tah mah sholawat ngahinakeun kana sholawat ka Kangjeng Nabi istihza murtad. Ih loba jasa ieu sing ade masyaallah lamun kula gering Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring sanajan kuring gering Allah ngawajibkeun salat berarti Allah zalim ambo teu kira-kira murtad teh geus kitu
bahasa sih ade rapihan kurang Gusti hati-hati ya orang ngomongnya ya Allah ya. Tuh istihza atawa ina dia mata percaya omongan nu tadi aing mata percaya bahwa Allah pangeran aing mata percaya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad jelas murtad tabanu kos kitu batu jagalah baik-baik sing hade salila urang hirup ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantak nyilakakeun urang eta naon teh sora naon tah sora naon azan teh salat naon eueuh geus kudu azan kitu bejakeun geus kudu azan ngahinakeun tah kana azan murtad eta gariung ngadenge azan teh kos kitu kudu ararazan budak keur mah nya teh salat ngomong teu ngeunaheun kadanan nya ngajakan mah atawa azan ieu mah wahyeun jasa teh azan ih teh budak aing mah teu ngeunaheun bohong budak mah azan aing nyaho jasa nya tas azan ajunya nama balik loba teh di lembur kos gitu kan loba trek we gerek azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar beres la ilaha illallah Allahumma rabbana beres nya nama teh salat balik deui ka imah es blon udah ditanya ku babaturan si adzan pan teh salat atuh aing ngajak-ngajak atuh sia teu ngajak-ngajak acan Allah karim Gusti Allah teh sing hade nya omongan ku si aing dianggap Islamnya aing mah teu teu Islam geus murtad tabako situ jelas jasa tah mah atawa nyana endek nginum bir cek ini minuman paling indah. Tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini. Ini adalah bir bintang. Mari kita sama-sama minum ya. Kita ucapkan bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad sia. Ngahina sia nu dilarang make asma Allah. Yeay. Atawa dek zina. Dek zina nyana make bismillah heula. Neng, tetep bae urang ngahargaan ka Allah nya. Dek zina bismillah heula. Pugu ku Allah zina na ge diharamkeun. Bahkan teu kudu bismillah teh mah doa bae Allahumma jannibus syaitan wa jannibus syaitan ma razaqtana beres. Nya maca kulhu bae ka dituna 1000 heulana. Urang meuneuh mujinya mah jeung pamajikan. Wudu heula, doa, salat, beres salat baca kulhu, harak urang jima jeung pamajikan. Mulai hiji-hiji acan. Neangan sakabupaten Tangerang anu ndek jima maca kulhu 1000 malaya. Malah teu babanyo acan. Lu mendak anakna hobi main nonton TV kos. Tadi di doa-doaan acan. Aing geus karak. Oh, inget ka ieu bae cek ngana lah urang ai dahar pohon bisa bismillah tungtung bae kan. Geus bae bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu atau al awal wal akhir. Ieu geus sarua aing mimiti tadi pohon geus dan bae. Allahumma jannibis syaitan awwalahu wa akhirahu. Cak babajikan naonan Kak. Tah ieu sing hade dek nginum bir, dek maksiat bismillah. Eta istihza. Dek maling sendal. Sendal kulit ya bagus ya. Emang aing hayang kos kieu. Supaya ulah kayawan kuno bogana. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad jaga irakeun ka Allah. Maling dilarang tapi make bahasa Allah keneh bae. Da iyalah si hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atawa inad atau patali jeung pertekadan.
jelema anu teu percaya kana soni Allah yakni Allah murtad, teu percaya kana keseluruh rasul murtad, ngabohongkeun ka rasul murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus kepada zuriat Kanjeng Nabi oge ka Kiai Haji Abdullah Sa'ad di Solo, oge ka Kiai Haji anu ti Banda Aceh, oge qori anu tadi macakeun Al-Qur'anul Karim. Terakhir awal Kiai Haji Badussalam di haplah ieu seueur kiai-kiai anu alhamdulillah Ki Subandi, Kiai Abdul Karim jeung kiai-kiai nu sanesna, bil khusus Kiai Haji Supendi alhamdulillah hadir di tengah-tengah lingkungan urang. Kalayan nyana geus ngaguru ka Kiai Haji Agus Salim, jadi murid anu gagal menempuh kewalian, ternyata nyana ngagujubar ka sumur pareung dicor. Di awal tepi ka akhir alhamdulillah ku urang dikupingkeun, diamati, kemudian diasupkeun ka sanubari. Alhamdulillah malam ieu urang dihadiri ku kiai di Jawa Tengah. Dengan wasilah awalnya saya memohon kepada Habib Lutfi, Habib untuk acara kecil-kecilan di malam haul Ibunda, tolong, tapi jangan Habib sendiri dan jangan Habib Umar dan jangan Habib-habib yang lain. Itu nanti untuk haul Sultan yang biasa beliau sering hadir. Dengan waktu yang terlalu mepet nanti beliau terlalu sering. Jadi mohon ya ada. Alhamdulillah beliau ini adalah utusan dari Habib Lutfi. Jadi utusan dari Habib Lutfi. Itulah sekelumit tentang kehadiran beliau ke majelis ini. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, namun orang mati cerita nu tadi luar biasa sebenarnya mah, tapi aya nu paling luar biasa di akhir cerita tentang Ki Abdullah adalah menceritakan tentang wali Allah. Kemudian Habib Rozak menceritakan mukasyafah, bagian dari wali Allah. Padahal mah lain dari walinya lagi ya. Jauh kene sebenarnya mah, sebab kaciri jauhna ti Vespa ganti ka Poswan. Malah anu tadi nanti kawin nyana kawin, kemudian boga anak kuari rencana de kawin deui. Masa wali kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
melanjutkan tentang wali babari diucapkan anak tertarik orang karena cerita-cerita wali sebab orang pecinta wali, pecinta ulama salafus shalih, pecinta junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ilmu na diturunkan ke para sahabat, para tabiin, atba tabiin sampai ayeuna dengan bersilsilah anu rapih mu'tabarah. Maka lamun urang nyaritakeun wali seperti aya di alam aras. Urang teh diajak apeng-apengan ka mana? Bari can nyaho saha si wali. Paling nunggus maraot kanyawanana. Gus Dur ketika hidup orang banyak mencaci maki. Walaupun saya sering menjelaskan hati-hati dengan Gus Dur. Saya cerita begitu dari ayah saya, hati-hati kepada Gus Dur. Dan ulama-ulama yang lain menjelaskan hati-hati kepada Gus Dur. Akhirnya jelema loba anu teu pararugu nu mencaci maki ka Gus Dur. Keur hirup nama biasa bae, make batik, teu make kopiah. Nyana make kolor biasa. Masa wali kos gitu? Tetapi ternyata ketika beliau wafat kemarin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kewaliannya. Ketika kuburanana bongkar, kahujanan dirapihkeun jasadna masih utuh. Coba ente mun pae. Ayo, dijamin saminggu selesai. Tapi teu kitu. Ulah-ulah wali, urang cinta wali bae di kuburanna tetep. Asal cintana bebeneran. Daek dipencit kitu ku wali. Ieu keur carita aya seorang raja heran. Nyana kumpulan jeung para patih-patihna di kerajaan kaheranana hiji. Aing mah heran ya salamun aya kiai ngaji. Kok jelema teu diundang daratang? Aing mah mun ngondang ge teu daratang. Heran aing. Ilmu kurang kumaha. Tapi hese jasa prasmanan tinggal prasmanan. Dibere duit di pendopo berapa, Bib? Dikasih uangnya berapa itu? Tuh, ha? Cuma 300.000 ya. Tapi tidak datang heran. Kiai memang jadi mui mah hebat, tapi begitu jadi mui, teu gadengekeun jelema. Aneh. Nah ieu raja heran raja, aing heran cenah ieu ka kiai-kiai. Asal kiai anu rada lempeng bae kok dikunjungi sih. Kiai modern teu pernah dikunjungi. Heran. Mun di organisasi oke, di partai oke, nu ngaran ngaji. Boga 10 jeung tihang masjid genep ge bagus. Hese. Jadi tidak dibahas. Ieu aya naon sih pada diri kiai? Aya patih anu ngajawab. Lantaran kiai eta mah sok dikunjungi kiai sejati. Maksud kiai sejati ku bahasa kiai nu bener-bener ka Allah. Model saha cenah? Model Abu Nawas. Abu Nawas teh nya nama leleuweungan, lalagaan. Jeung budak leutik lalagaan, ngarokok biasana jan dimahalkeun ngarokok banyak. Boros. Tuh Habib ngerokok jeung itu. Tak tahu malu dia. Tapi ya terserah rokok lah. Abe kanyawan bahwa rokok itu makruh. Itu haram gitu, Bib. Dari mana tuh rokok? Ngambil di rumah kan? Jadi raja heran karena dibahas Abu Nawas itu kos gitu lamun ngaji, wow jelema lobaan.
lamun ngeriung didatangan ku jelema. Bahkan dibahas di forum, Tuan Raja, kami lamun minta doana ka jana, sia teh tolol. Kunaon datang ka jana teh hiji manjur. Emang di urang eueuh nu manjur? Hese Tuan Raja ka manjur. Nah, kuari kumaha lamun kurang kabehan urutannya na? Jatuh bisa bae cak para patih teh. Carana urang belajar kanyana. Atuh heuh cak jana teh sapira Abu Nawas. Masantren ge jana mah teu bener ja masantrenna kok ditaluturkeun. Kuari mah ilmu aya di urang, harta aya di urang, wawasan aya di urang, kekuatan aya di urang. Matak naon urang nurutan nyana abeh jelema daratang ka urang. Kabehan yuk urang belajar jeung para patih-patihna. Patih henteu ngajawab. Tuan Raja bae. Lamun deuk guru Tuan Raja bae kula mah moal kabehan kami mah. Kunaon? Henteu lah, Tuan Raja bae kami mah ngaminan bae. Coba panggil Bu Nawas ka dieu. Panggil Abu Nawas. Begitu dipanggil, aya naon Tuan Raja manggil kula? Tuan Raja dek belajar, maka anjeun dipanggil ke kerajaan. Nu endek ngaji kula tanyana. Ya Raja. Nu endek ngaji datang ka dieu. Mun kula endek ka ditu ngariung, balik mamerkat selesai. Padahal Habib Rozak. Lamun Tuan Raja dek ngaji ya datang ka dieu. Ayeuna Tuan Raja eleh daek datang. Non Tuan Raja, kami kula sebagai raja yang belajar ilmu anu seperti ulama-ulama. Di mana ngaji didarengikeun, di mana-mana ngayakeun riungan, dikunjungi ku jelema. Kami mah lamun ngondang hese, diongkosan ge hararesek, dibere berkat ge hararesek. Aya naon ieu rahasiana? Oh, cek Tuan Raja, cek Abu Nawas, eueuh naon sih? Cuman hiji doang. Rahasiana ngaji teh jang pake. Sarjana-sarjana, pemerintah-pemerintah, raja-raja ngaji teh jang batur. Ari ulama mah ngaji teh sebagai pendidikan jang sorangan jang pake. Sakitu doang bedana. Namun Tuan Raja bisa ngaji make atuh bisa cara kiai-kiai. Komo kiai-kiai mah anu hajunya ana ngalaksanakeun ilmuna. Insyaallah. Tah atuh ai kos kitu mah gampang orang cek Tuan Raja teh. Geus kumaha dek guru ka anjeun. Oh, lamun guru ka kula mah moal ngagurukeun. Moal ngamuridkeun modal Tuan Raja. Pan sebab loba cobaan-cobaan nu Tuan Raja moal kuat. Manya batur nu lain raja kuat kula raja moal kuat. Beda ilmu ieu mah. Pemerintah mah moal karuat nyekel. Sarjana-sarjana moal kuat nyekel. Profesor-profesor, doktor-doktor moal kuat. Ieu mah hanya santri kastrologi. Anu kuat. Lamun kurang mencoba, asal kuat bae dicoba ku kula silakan. Cek Tuan Raja silakanlah, pokoknya kula siap jadi murid dek dicoba ku kumaha ge. Tapi dicobana ulah waka praktek Tuan Raja. Kuari mah di forum bae, di forum dek nyeun pertanyaan, lamun kajawab jadi murid, namun teu kajawab mulai jadi murid. Di forum bae, di forum. Ieu mah sebagai pertanyaan bae lah ke lamun kajawab kakarak jadi murid, lamun teu kajawab ulah. Boleh atuh. Akhirnya nyieun riungan Tuan Raja sanagara bahwa Tuan Raja endeuh ngaguru ka Abu Nawas. Dihadiran ku patih-patih, dihadiran ku masyarakat, tokoh dan lain sebagainya. Naik Abu Nawas jeung raja. Siap teu Tuan Raja, kula dek dicoba kumaha insyaallah. Cuma pertanyaan mah gampang asan. Moal bae kula jadi raja lamun teu pinter. Moal bae kula sugih lamun bodoh.
nu mantak kula jadi raja ge pinter, nu mantak kula sugih ge ieu teh pinter. Nah, mata kula ieu kuari boga kedudukan berarti kakarak pertanyaan kiai mah gampang. Ayo. Cek Abu Nawas pertanyaan anak kudu nurut, ieu mah ka guru, lain pertanyaan cara sekolah. Deuk kaharti, deuk teu kaharti kudu ngucapkeun ya saya percaya. Sakitu bae mah. Kaharti teu kaharti, ya saya percaya kepadamu 100%. Eta bae. Pertanyaan apapun jawabannya itu kuat apa tidak? Ya, sakuan aja gampang teman. Sapira ya, aku percaya. Mulai patih-patih ngahadiran supaya ngaminan raja. Besi poho, ya, aku percaya. Masyarakat kabeh kumpul, kiai-kiai karumpul kabeh. Jadi murid toriko, raja. Pertanyaan pertama, 1000 tahun yang lalu saya naik ke surga dan melihat kenikmatan surga. Percaya? Ya, saya percaya. Kemudian dari lahir sampai sekarang saya belum pernah merasa tua. Menurut orang-orang saya ini umur sudah 70 tahun bahkan lebih, tapi saya itu terasa muda. Gimana? Ya, saya percaya. Padahal di hati nama kieu amat sih pertanyaan. Yang ketiga, saya pernah jalan-jalan ke berbagai daerah bahkan berbagai negara. Tetapi aya satu negara, Masya Allah, di satu negara itu ada satu kampung yang hujannya itu bukan ke bawah tapi netesnya ke atas. Bagaimana? Nyana rada ngahaneng. Cak menteri na ya, cak menteri pati-pati. Ya, oh ya, ya, saya percaya. Jadi rada mikir namanya kaluhung. Jangan dipaksa. Ya, saya percaya. Di hati geus rada apa? Ya, saya percaya. Yang keempat, ketika saya menyatakan tentang kebohongan saya jelaskan di depan masyarakat, saya jelaskan di depan pemerintah melalui ayat-ayat yang isinya bohong, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Orang-orang itu luar biasa, termasuk pemerintah membenarkan saya. Bagaimana? Oh iya, itu sangat percaya, pakai sangat. Itu sangat percaya. Sebaliknya, kalau saya menjelaskan tentang kebenaran, yang sebenar-benarnya, orang-orang sekitarnya lebih-lebih pemerintah langsung menyangka itu kiai bohong. Bagaimana itu? Ya, saya percaya. Geus rada ngagibeg deui bae. Ya, saya percaya. Terakhir, pertanyaan saya kepada saudara raja, kalau Tuan Raja bisa menjawab, jadilah murid. Kalau tidak menjawab, selesai. Tidak usah jadi murid. Siap, cuma satu kali lagi. Ya. Pertanyaan yang terakhir, saya pernah bertemu di alam gaib dengan ayah kamu yang dulu menjadi raja. Oh ya, percaya dong saya, pasti. Dan ketemu dengan raja-raja yang lain, berikut patih-patihnya, dan saya lihat raja dan patih-patihnya, ternyata dia adalah orang pembohong, pendusta, pengkhianat terhadap rakyatnya, sehingga disiksa oleh Allah. Hah? Ini mau bohong. Raja marah, raja, biar gua nggak jadi murid juga. Akhirnya ditutup masalah. Terjadi raja, terjadi murid.
Dari pertanyaan itu maka Abu Nawas disuruh menjabarkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang begitu unik. Pertama adalah 1000 tahun yang lalu pernah ke surga. Coba itu apa artinya? Insya Allah karena sudah jam 11 lewat, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti akan saya jelaskan di pengajian. Shallu ala Nabi. Insya Allah. Jadi murid Toriko itu tidak mudah. Ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus iya saya percaya. Iya saya percaya. Walaupun perasaan batinnya itu tidak, tapi mulut harus iya saya percaya. Dan guru mursyid itu tahu iyanya bohongan apa beneran. Maka tidak sedikit orang yang pengen dibeat di Habib Lutfi cuma dikasih zikir biasa aja udah cukup. Ketika minta lagi dulu ke Gus Dur, malah Gus Dur mah wah saya bukan ahli Toriko, guru saya juga mati kemudian dibakar. Itu kan punya pengertian yang luar biasa. Kemudian Gus Dur membatalkan Kidimyati Peterongan itu batal jadi mursyidnya karena masuk Golkar. Coba itu kira-kira jangan-jangan murid, guru mursyid saja bisa batal. Akhirnya sebelum yang lain beat lagi kepada Kidimyati Peterongan, ini gurunya juga harus tobat. Gurunya harus tobat dulu. Keluar hatinya dari partai Golkar. Masya Allah. Jadi sulit jadi guru. Jadi guru udah hese, jadi murid lagi hese. Cuman Habib Rozak kok. Gitulah. Iya. Masya Allah. Batur geus teu usi make batu kayaknya. Itulah para jamaah kaum muslimin, insya Allah pertanyaan-pertanyaan tadi yang raja minta penjabaran, berikut patih-patihnya minta penjabaran, dan para ulama minta penjabaran. Insya Allah nanti akan saya jabarkan. Cuman dari pertanyaan itu pun kita sudah bisa mengamati dan mencerna betapa sulitnya. Menjadi muridnya saja sulit, apalagi menjadi gurunya. Dan terakhir, doakan ibu kula, doakan abah kula mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kenikmatan kubur. Urang kabehan mudah-mudahan dihampura dosa, para kiai mudah-mudahan dibere kekuatan, para santri ustaz mudah-mudahan dibere kekuatan, para masyarakat dibere kekuatan imana sehingga sarua husnul khotimah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah dipersilahkan di sini dan di dalam, dan yang lain bisa di rumah saya, dipersilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.